aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge 3 gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake ge sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa Masya Allah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung ge lain lalagaan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba aing ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu lah mereka hiji nu boga hutang ulah mereka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu nyampaikeun risalah nyampaikeun syariat Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Gusti Allah maha uninga kana pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna fayujazikum bih Allah bakal ngabales nu bagus dibales surga nu goreng dibales neraka kitulah janji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tinggal hati-hati urang dituluykeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad la yastawil khabith wa thayyib teu akur khabith jeung thayyib naon khabith di tafsiran al-haram naon thayyib di tafsiran al-halal majaz berarti subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gitu bijamin nufur fikulin sarupakeun haram kana khabis masalah mereget najis lain haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid embung kegeuleuh kemudian naik thayyib teh halal teh disarupakeun kana thayyib subhal halal bil thayyib bijamil halal wa fikulin kitu ceuk ahli bayan dukiral musyabah bi wajibal musyabah la sabil isyarat tasatah kitulah jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikeun cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib tapi ternyata ambalaya di kehidupan gue. Akur khabis jeung thayyib, najis jeung suci teu akur, haram jeung halal teu akur, bagus jeung goreng teu akur. Bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabis jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani aya khabis ruhani. Khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata. Haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis. Tapi ieu ya khabis ruhani. Kadeuleu ku mata ieu kadeleuna ngan saukur ku mata batin doang. Geus lamun urang deuleu ku mata batin, panggoreng-gorengna khabis ruhani bodoh. Lantaran ku bodoh ambalaya jelema. Ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah. Jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna. Bodoh ke Mekahna. Dadang ka dieu teh mulai ka lembur ka masjid nu nanya mang ka masjid
tenembalan mang deka masjid tenembalan di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke aduh cek dunanya teh kumaha ieu teh torek apa naon barang tasi Mekah teh mang haji deka masjid oh kudu haji nyebut sia kaing mahal ke Mekah ku sia teh sebut haji bodoh bakos gitu tah beres menang mbak setengah bulan nyana nonton main bola Paje dek mau ke lapangan cicing bae Paje dek ke lapangan cicing bae goblok sia ke lapangan haji mamang gitu bareng mang dek ke lapangan cek nyana udah di bawah hajina tuh jadi kos gitu lu bodoh mata ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji woi manis sumingra bangsa ai kos gitu mah bah tah lamun keur ngabonceng si mbak ulah sebut haji ulah moal nembalan nya ji mbak di mana eta moal nembalan gajeun moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna usim itu bodoh itu saya jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya musim-musimna tuh musim atut gatut kiai bodoh tuh kana kos kitu ngaran hobis di jero hatena teh hobis deleukeun hobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan hobis jasmani mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres baju urang katempelan ku tai kumbah beres baju urang katempelan ku bangsa minuman kumbah beres tapi hobis ruhani mentak di dieuna diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh walau aja bakas sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis hartina kauntungan khabis nu bakal kadeuleu ku khabis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari atau nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae keur 1% 1 juta sabulan 1% berarti sabaraha menangna sabaraha urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabaraha ngabarohong gitu nyaho nyawa sih ya jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sebenarnya 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teh kabita amat dumandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dieu kulanya hojasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nya boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun ku nyana dicokotan bae taina ya Allah kayu kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nang doa kula nang ngadoa aing teh hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas sia tah urang Cikupa ulah tah duaan tah urang Jati ulah beneran aing mah lalaian leuy seuri sia goblok beureun aing nyaho jasa ngan aing isin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge 3 gede 5.000
aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus ngaji aya sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagaan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jaloba nu kos kada itu lah mereka hiji nu boga hutang ulah mereka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagaan aing bajar teh nyaho jas aya awewe deui ngajual tan umroh jeung keluargana orang maning tenden bae di bang orang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoan ieu aing nyaho tak kuari tah nyanana aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak ku sia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu teh menang gusurana leutik ngan 265 juta pancen kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jeung keluarga geus kuari ditenden lah cenah kiai mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceuli si aing nyaho tah teu hayang aing mah ka duit kos teu hayang sama sakali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisa salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteunden di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis ceuk mata zahir mah untungna gede tapi ceuk mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeulem sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek dina ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu jah dari kiai aing di lembur aing yang ngredit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkarawah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia ieu lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasatul khabis ngeunah mah urang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha dah ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jas
wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kredit dan lain jihad hutang na jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cak di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah rempan kade tinggalkan hobis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah namun aya jelema ngridit teu boga otak teh cak Allah sanajan pinter di bidang ekonominya teu boga otak sanajan ada boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid cak kumaha ijidna kana najis urang neuleuh najis teh hayang neuleuh tai teh hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna eta teh kunaon aya kana najis mah nyana merengket giliran kana najis anu kos karan itu bagian ruhani teu aya merengket teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tayeu kuari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sadunia mah Satangerang bae heulanan Satangerang ya ulah loba teuing sapasar kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari kuari jelema nu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae heula bisa dihitung ku jari kuali jelema nu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah Satangerang sapasar kemis ulah sapasar kemis lah sadesa pasar kemis bae ai cilongok mah teu pasar kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith gitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeuleunana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat imah ngaji sia diuk sia dijuru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim teh mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan kapoe minggu teh subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka cilongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hidup nomor 1 nomor 1 nomor 2 menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh eta setan eleh datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan nyana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek teh aya we tukang kopi kopi ka dia cek setan tuh aing nu menang dia ya
tuh bisa tapak keur ngaji-ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah takunaon dia moal kebel kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal nginum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung teu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aja ngobrolnya limaan saingan jeung kiai nanya nama teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan ieu keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing ikut cerita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sanajan di luar kita aing mah di luar ge selendaran di jero teh semahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit ieu teh mah oh beresna aduh Gusti Allah lagu taib teh ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib teh indallah secara ruhani lantaran makrifat ka Allah mamampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng leumpangna bareng lantaran nyana mah aya makrifatullah aya thayyiban beda kuari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur make baju akur make kopiah akur kadang make sorban akur lempangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret setik ngan Gusti teu ngeumeunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul aya thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopiahna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya woi mantep amat ya woi urang mana itu waduh nanya deh kadek woi urang mana eta atuh siapa bae aing mah henteu lain kitu coba urang tanya mbak dari mana mbak eta thayyibna eueuhan nu aya hobis lempangna bareng kopiahna akur bajuna akur sorbanna mahalan nu nyana malah lantaran nyana mah sorbanna kasmiri padahal mah kasmir mah keur dibom tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hambaku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mah moal teh kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae rasana mah tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahoun nya bab apem tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep idelekeun masyaallah mah masyaallah wah aja bae ya Allah yang nomor HP-na sabaranya tuh eta teh gara-gara eueuh thayyiban eta mah rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur sareng akur diuk bareng jol we aya tim sukses datang kadinya mawayana baiknya kunaon gitu pilih nomor hiji berapa 20 detik teh itu 20 mah berapa aduh tawar eta Ustaz 50 guys ya masalah guys beres 50 eta teh jeung Supermi 2
Thoyiban tapi cek anusa urang deh padahal mah nusa urang mah masantren teu kebel ngan 2 bulan iskela. Kelah 50 mah kecuali 100. Tarolol kabeh. Tapi lamun aya thayyib ruhanian malah ente. Kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya. Urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh ayaan thayyib ruhanian. Jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang. Setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa datang ka mana ma'rifatullahna, datang ka mana sieun ka Allahna, datang ka mana cinta ka Allahna, bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sifatan nama kadeuleu ku urang, tapi asma nama kadeuleu ku urang. Aizat Gusti Allah nama moal kadeuleu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Moal kadeuleu zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna, dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana, bakal kadeuleu teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadeuleu sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadeuleu asma Allah di hiji jelema. Geus urang dideulekeun we kiai ge teu saleretan doang, lain kiai Allah kajahoan jasa. Kanyawan wani sumpah kajen kukumaha ge ti mana kanyawanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah, kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah. Panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh thayyibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat digan saeutik muantah datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi keur ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung teh eta keur masalah khobisan tah mah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab ka ambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantep ke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deui nyambung bae la ya'riful wali illal wali. Nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod tah mah dideulean bae gunyana dideulean bae gunya jeung babatna pan tadi cokot polisi ulah bakal ke polisi eueuh cokot eta pepantauan eta mah lain sieun ka Allah mantap cak deui ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh aya aing mah kulantaran aya masyarakat da di dinya lain ka Allah berarti masyarakat da ge bae cicing henteu ulah mau malu sari sogok-sogok itu ceknya lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit bae mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain fattaqullah mantak ka Allah mah deuk berang deuk penting deuk aya jelema deuk eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji we Allah mantep teh di mana teh jeung saha hiji we Allah dibimbing ke bakal aku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji we Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener-bener geus ka Allah bae geus pokona balik bae ka iman
aya tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda lah sagedengnya udah dek anu nyogok kayak dicokot deh lohnya aduh Gusti Allah ya sejasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tas'alu an asya'a ulah nararanya marane kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara nah ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza akhbartukum madum tu fi maqami hadza kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu ininya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi cek eta jelema man Nabi ya Rasulullah saha bapa abdi ya Rasul coba lamun bener-bener Tuhan Rasul abuka Hudzafah bapa maneh Hudzafah ya bener cenah teh Muhammad teu nyahueun ge ka bapa aing tapi nyaho deui saurang nanya ya Rasulullah Ayeuna di mana makani tempat abdi engke di mana Kangjeng Nabi neraka maneh mah langsung tungkul jadi kos karari ieu cenah nanya urang nu nanya deui di mana tempat bapak abdi nu geus maot Kangjeng Nabi bapa maneh di kuburna di anu kemudian ku hari keur disiksa engke jaga bakal ka neraka kideug kabeh mantak Sayyidina Umar langsung bae nangtung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab ditanya naon bae nyaeun kana hal-hal anu gaib bae nyaeun waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi ijlis ya Umar ijlis Umar Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi ditanya naon bae kos itu jawab Kangjeng Nabi